Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng. Ngadongeng Sunda dina judul Barudak Liwar bagian katujuh karangan simkuring Mamanawian bahan katampi. Dongeng sa ala kadarna gitunya. Mangaah ka mitra baraya dulur salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul. Mangaah mitra baraya dulur salam dunya supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan we ieu dongeng anu dina judul Barudak Liwar bagian katujuh. Mangaah maranco manco. Nu kakantun dinten kamari teh kocapkeun pas barudak tos maksudna mah ngarasagbon teh. Ari pek salah nu dialana teh nu can dikubrakeun. Rada amek nu bogana teh mangsarta. Da kagok geus diaropi we di saraung nu rada nengang gitu. Pas geus kitu keur kucing caraleuhak ngeunah ngopi. Wah wayah tengah poe geuningannya bondeng jeung kurupuk gara mitra gara sok. Aya rentang-rentang Abah Omon. Ti kaangangan geus kaciri. Geus rada tuluy rada deukeut. Jelas jentre pisan Mbah Omon barudak teh jungjleng atuh. Da sidik boga keneh dosa encan beres. Jungjleng mimiti sabali si Ocoy, si Udi, si Ata jungjleng tinggal ku cing bereretek we lompat ka kaler. Ka kaler ngajauhan gitu. Malahan mah bonteng jeung kurupukna ge araya keneh. Da sieun ditewak gitu ku Mbah Omon. Omon, oi, Omon buru. Wah, jadung jileng. Oi, anjir. Bahaya aing. Wah, jungjleng ararinit atuh ngajauhan eta saung tuluy we. Tuluy cing laleo nyerumput teuing kebelah mana nama nyumputna ting tinu naon gitu nya nyumputna mah. Harinit pokona mah ngajauhan saung keur ngaropi bonteng. Beki deket, beki atra, jelas bener Mbah Omon anu datang teh. Geuningan tah. Kunaon nyacar? Nya tah, ieu mah keur ngayaya anu dikubrakeun rada keuheul bieu mah ka barudak. Mah ge yang kudu keuheul, ceuk Mbah Omon. Nyaho bonteng can dikubrakeun. Geus diaralaan nyapuguh we teu lila menang sakeresek ewang. Saha budak saha? Barudak nu balaleuweung teh apa? Atuh nyampeurkeun weh ka sarta teh Mbah Omon teh. Walah, kareng ieu bontengna ge jeung kurupuk aya keneh. Jadi barawa. Nya kitu da apa tadi dijocing bereretek. Ningali Abah rentang-rentang teh. Wah, bener. Barudak balaleuweung eta mah barudak laliwar. Anu opatan eta mah nangka dewek oge diala ku maranehna. Gitu bah. Paingan atuh. Da mun seuk lain anak dulur mah wah geus dikumaha. Bok sarta mitra. Nyeta kitu lewek oge euy. Karagok dari geus kumaha da liwar-liwar oge. Masih keneh katalian dulur aing ge komo mun bare beja bapana ka bapana mah
Omongeun ku aing kungsi dikerem malahan masih Ocoy jeung si Udi teh dileuyit. Baru naon kitu bah? Tok sarta nanya. Oh, ngalanangka. Eta nangka nu gede teh nu gigireun saung di arala. Aduh, bisaan deui jeung dipalidkeun kana susukan atuh aing ge teu bisa mangih naon teh teu bisa mangih waktu ka pangih waktu harita da dipalidkeun. Nyonya ku balada ditewak di ditu tuh di kidul di nadam. Aing kapangih eta teh barudak teh weh. Nangkana aya nyangka lawa keur dia raropi we maranehna lalumpatan. Untuknya mah beakeun we di dalaharkeun teu nyaho naon. Oh benar bah barudak teh bareloweng lah barangor. Komo tah si Ocoy aduh liwarna moal aya. Mitra cing ngarobrol gitu nya si Bah Omon jeung Mang Sarta nu ngebon-bonteng. Oh bener bah. Yang kudu kumaha jeung hareupan barudak gitu. Oh ya ieu nama lah. Dan teu kanu cokot barang paling kanu teu pugu gitu kan ukur kanu darahareun gitu kanu ieu dewe ge ngamaklum ceuk Bah Omon. Mitra atuh Bah Omon tungtungna mangobrol we heulanan jeung Mang Sarta di saung malahan mah dituluykeun ku Bah Omon bonteng jeung kurupuk teh diopi kuduaan jeung Mang Sartana. Oh da bonteng mun dihijikeun mah jadi sekeresek gede eta teh seutik diseutik heula satarengahna deui teuing kerek 2-3 siki diaropina da kaburu aya rentang-rentang Bah Omon cingjung jeleng lalumpat tah. Cag heula Bah Omon jeung Mang Sarta keur ngarobrol di saung bonteng. Ayeuna urang caritakeun barudak anu lalumpat. Barudak lalumpat teh lain nyumput kebat ka awak ka kaler, tuluy ka kaler. Di kaler aya deui saung anu Mang Topa. Di saung Mang Topa nu ditongo daradana raje saeutik di handapna balong di luhurna kebon hui. Atuh arasup ngariuhan heula caricing di dinya barudak opatan teh. Loh euy untung we li euy. Teu beunang deui ku Bah Omon. Oh euy urang ge leuwas. Komo urang ge atuh euy. Aing cieun ceuk si Ata. Urang oge panyateu nya. Oh dikerem dileuyit toh. Kitu nama. Lain geus maneh geus bangih jeung si Ecep. Nanyakeun teu ka maneh. Acan panggih urang can panggih can obrol-obrol. Naon euy? Naon kitu? Si Ecep teh sok ieu mau kan pare nu bapakna boga kunci serep leuitna teh. Itu geuningan nyoy. Bae mah urang lamun aya acara boh ngaliwat ponaon urang si Ecep, urang penta beasna lah. Sial Subali. Bener da waktu harita teh urang bisa bijil teh lantaran manehna arek mau pare. Oke. Baru teh atuh syukur we. Malahan mah urang ge dibere duit ku si Ecep teh 500 ewang jeung si Ocoy. Sangkan teu bebeja ka kolotna.
bohong mitranya padahal mah parena teh ku si Ocoy jeung maneh kumanehna dijual ka Mang Karim waktu harita teh can panggih jeung si Ecep tah nu dua eta teh cak jadi nyaritakeun si Ecep nu anak Bah Omon ayeuna urang capkeun deui barudak nu opatan eta eta euy ngarujak euy jigana ngeunah tah hui aya tah bonteng kudu ka ditu deui balik deui bonteng heo teok Bah Omon tong ngarujak atuh eta balong lah herang ngojay ngeunah wayah kieu mah ngojay Mitra abong barudak laliwar balong teu aya balong lauk gede balong lauk leutik wah Doljung jeleng we di baruka baju baragadal ngararojay gitu atuh mitra kuat kakiruhna balong diubek laukna cing kaloleab diubek tekung silila datang Mang Topa mawa parang wah siamanya eta lauk tinggal sia cing kaloloyong rek modar haranya sia ku aing aduh nah kunyuk teh nya ieu teh haranya tanya mitra barudak teh rareuwaseun da Mang Topat bijilna titongoheun tukangeun saung jalan beh kidul atuh barudak teh rareuwas ge haranyat hampura Mang sukan teh laukan babangog sia laukan keur naon ku aing dicaian atuh balong laukan mah haranyat nya tuh Mang nya teu si Ocoy teh nu nemalan nu sejen mah bari ding nyarekal baju king karareuweuk teh dikekeuweuk kitu baju balulucun heuda leutik keneh atuh da eueuh ka can boga can hideng bener gitu nya buru weh muru kal sisi lemur teh aya nu sisi sawah ieu mah Mang Surya aya sumur siliguyur we tungtungna mah awas nya mun sakali-kali deui ngarojay di dieu ku aing diwejek sia moal Mang balik we arek milu mandi heula tah tapi arek teh Mang Surya milu aya sumur heueuh jig buru untung kaburu kapanggih teh marodar lauk aing aduh ieu mah yeuh barudak laliwarna ka Cidanya mitra geus kacap we da nu opatan teh barudak laliwar teh da lumba heula da kaulinan teh hai lain ka sawah ngurek paling di lemurna lamun ieu main kaleci ngadu gambar gatrik galah paling ge teu kos ayeuna mitra malahan mah si Paung ngungkul nu kerek boga video teh baheula mah ngan ari si Paung mah lalajo baheula teh mun teu salah mah film Indiana Jones tah eta baheula lalajo film video teun si Paung teh beh dieu terus beh dieu aya deui nu boga mayar deui kudu lalajo teh kudu mayar deui salawe asana mah lamun teu boga duit mah teu mayar teu boga jang mayar teu meunang lalajo ka jero TV ge da langka keneh mitra hitam putih ge hitam putih terus rada beh dieu berwarna anu barengan jeung video asana mah cag urang tuna barudak anu keur marani diteun Mang Surya anu opatan melu mani ayeuna urang caritakeun nu di lemur barudak keur mararaen kaleci si Damala si si Iwan si Agus si Yudi maraen kaleci si Damala jagoan main kalecina teh
Oh kerame we keur main kaleci loba da budak awewe belah kidulna loncat tinggi da genah pabrik eta baik bangkrut jadi pangulinan barudak. Lamun ayeuna mah dianggo Ampera mitra Ampera nu di Cijagra tah. Baheula mah Deselan eta Deselan bangkrut. Lamun hujan ieuh kaieuhan arulin teh panas puguh ning ieuh. Jeung aya lapang poli di dinya teh. Teu rame keur mararaen kaleci di dalinya wah resep aya nu ngadubah mar kitu nya. Da pangulinan baheula mah kitu. Kocapkeun si Damala wah kuat ka di kos kakian sapeena teh kalecina teh menang loba. Tekung Silila datang si Bopeng. Damala, lah, mangihan si Acoy teu. Teuing urang teu apa urang main kaleci tadi ge di dieu jeung barudak. Aing rek ngajak rek ieu euy, arek aya Acoy perlu. Teuing da tadi teh asa opatan. Arinit kawetan. Teuing arek kamararana. Pok si Damala. Wah eueuh ung euy. Acoyna euy. Beda di dieu we lah heula lah. Sugan ke ka dieu. Mitra arek ngajakan ngarujak si Acoy si Bopeng si Bebek tah eta mah blok barudak kulon. Si Acoy mah ka ditu ka dieu asup. Da budakna budak heulah henteu ieu arek blok santri arek blok korod paribasana jalala malalieur ge asup. Si Acoy mah da soalna ka ditu ka dieu budak teh henteu pandang bulu. Ah eta mah kitu, ah ieu mah kieu henteu asup sagala asup. Ka jelema beunghar, ka jelema miskin oge manehna mah jadi batur, jadi balad. Tekung Silila daratang anu opatan teh ka lapang. Waktuna rek darahar meureun lalapar da ngampi bonteng teu jadi, teu katitih teu jadi. Tepuguh gitunya jabatos ngarojai tos mani. Daratang ya tuna opatan teh coy. Coy. Urang di dieu ngadadagoan we teh tadi ngadagoan maneh. Ai naon gitu Peng? Oh, urang ngarujak teh. Alah heueuh aing tarek inget euy. Di sekolahan teh tadi teh panjanjian teh rek ngarujaknya euy. Bae tos lohor we atuh mingeunah. Oh gitu. Oh, oto balik kencoy mah ku udang dagoan. Cek Ipaung. Oh, urang yo urang geus mau samara yo. Cek si Bebek, si Dani ngaranna mangan di bebek-bebeknya. Ayo atuh, Li. Urang arek karujak, ayo arek melu Li. Aing beli heula lapar ah. Urang ge arek ieu dan teu bisa tengah hiji jeung nu eta mah nu opat tapi Acoy mah asup kan opat eta mah. Ieu mah si Bopeng, si Paung, si Bebek mah baturan sakelas di sakolahan. Sa SD ari jeung si Ata mah si Udi si Bali. Henteu malahan mah saluhureun si Acoy kabehanana ge. Malahan mah barareda nu tilu eta mah sakola nu hiji di Bojong Soang, hiji Cigebar. Nu dua di Cigebar, nu hiji ci Bojong Soang. Si Acoy mah di Cijagra waktu harita teh sakolana balana si Bopeng, si Paung, si Kojek, malahan mah si Bebek, si Bob anu pura diceurikan wae ku si Acoy teh.
Mitra malahan mah aya waktu harita teh keur dagang kerupuk mie heula si Bob teh. Tuh si Bob tuh si Bob tuh keur dagang. Yah urang boga rek meuli karunya. Atuh jarajan maleuli heula teuing salawe 5 asana mah kerupuk teh waktu harita teh teuing salawean hiji. Kerupuk mie anu dianclomkeun ka Nusamara. Sok atuh. Aing teu boga duit euy. Baik, bae coy sok nyokot coy. Bae kurang bere maneh mah pok ceuk si Bob. Entong karunya maneh nu dagang nu inung maneh. Aya tuh yeuh ti urang yeuh. Hiji ceuk si Bopeng. Bob maneh mun teu dagang mah urang ngarujak euy, ceun urang. Oh naon rek ngarujak itu? Heueuh. Ngarujak naon? Ojak buah ngora. Ana buahna itu di luhur keneh nu Bah Amir. Sia hayang dicarekan ngaran nu Bah Amir beleguk. Mangga dicarekan make teori atau kumaha? Make teori kumaha, coy? Pokona maneh jige dagang weh, karunya inung maneh ngarep-ngarep. Engke deui lah. Iraha-iraha lamun kaburu dagang urang kajen maneh coy nya. Jik. Atuh mitra. Ong, Peng, ka dieu. Samara kumplit. Geus kumplit kabehanana geus sasamaraan mah. Ngan ieu buahna mana? Ieu ku dewek di timuul ti kajauhan. Api-api murag, kumaneh baroro. Bener. Ide cemerlang euy gitu mah euy. Ceuk si Bopeng. Alus coy gitu malah bae urang nyokotan mah. Ngan di dinya nimulna kade ulah gagal. Moal atuh. Ari geus kitu nyokot batu setengah peureup gitu da sapeureup dieu teuing gitu waktu harita mah leutik keneh. Barudak rada kahareup maju. Si Ocoy pangheulana ini barudak ngadeuketan tanggal buah jiga nu heueup. Padahal si Ocoy mah gedig jalan ngeliwet kabeh kidul jalan keteun hareupeun ka jalan gang nu sejen. Geus kasidik kitu buah katingali beleuwer teh batu mending ngepas ka nu ranggeuyanana. Jiga nu nyamurag atuh grudul teh aya kana genep siki mah buah mareujeuna gumading. Atuh barudak teh rarecok nyarokot tekung silila Bah Amir. Euleuh mitra. Waktosna kabujeng Seep cag urang tuna heula dina jajar carios barudak liwar dina bagian ka-7 keun enjing urang teraskeun deui hapunten nu kasuhun da ieu mah dongeng sa ala kadarna kitu nya karangan Sim Kuring mugia janten panghibur. Hapunten kasadayana mitra baraya dulur-dulur salam dunya. Sagala kalepatanana tong hilap di like di komen dina channel Sunda Bandung Kidul sareng Sim Kuring kanggo Gun. Sakitu nu kahatur hapunten nu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.